Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hadis yang terlewat di bab salam ya, bab yang ke-18 kitab Tangkiul Qaul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu ari salam, assalam lafaz assalam min asma'illahi ta'ala eta tetep tina pirang-pirang asmana Allah anu maha luhur. Wa du'ahu nyimpen Allah kana assalam, nyimpen kana assalam lafaz assalam saha Allahu Allah fil ardi di bumi. Fa absyuhu maka kudu nyebarkeun aranjeun kabeh kana salam bainakum di antara aranjeun kabeh. Bahwa lafaz assalam ini merupakan asma Allah Ta'ala yang disimpan oleh Allah di bumi, maka tugas kita menyebarkan salam di antara kita. Fa inna rajula maka sanyanya nari lalaki al muslima anu Islam idza marra di mana-mana ngaliwat eta rajul bi qaumin ka hiji qaum fasallama tuluy uluk salam eta rajul alaihim ka eta qaum Faruddu tuluy ngawalar eta kaum alaihi kana uluk salamna rajul kana maka bukti lahu eta tetep pikeun rajul alaihim ngunggulan ka pirang-pirang kaum fadlu darajatin kaunggulan pirang-pirang darajatna. Barang siapa seseorang yang lewat di antara kerumunan manusia kaum, kemudian laki-laki orang tersebut atau perempuan mah jangan lewat banyak orang ya, lebih baik dengan mahramnya, tidak boleh sendiri. Kemudian laki-laki tersebut memberikan salam kepada kaum orang-orang yang sedang ada di tempat itu dan orang-orang tersebut membalas ucapan salamnya, maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat laki-laki tersebut daripada derajatnya kaum. Kenapa? Bitadzkirihi karena ngelinganana eta rajul iyahum ka pirang-pirang kaum assalama kana maca salam. Karena derajat rajul lebih tinggi daripada kaum tersebut karena apa? Karena rajul tersebut mengingatkan kepada kaum untuk membaca salam. Jadi derajat orang yang membaca salam terlebih dulu itu lebih utama daripada orang yang membalasnya. Karena apa? Karena orang yang membaca salam terlebih dahulu mengingatkan orang lain untuk membaca salam. Fa illam yaruddu maka lamun teu ngajawab eta pirang-pirang kaum alaihi kana uluk salamna rajul. Rodda maka ngajawab alaihi kana uluk salamna rajul sahaman manusia tanapi jalma tanapi makhluk kuat anu ari eta makhluk khairun eta leuwih alus minhum tinimang pirang-pirang kaum watiabu sareng leuwih suci. Kalau tidak membalas ucapan salam laki-laki tersebut maka akan dibalas oleh ucapan malaikat yang lebih baik dan lebih suci. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu ari uluk salam tahiyatun eta kahurmatan limillatina pikeun agama urang sadayana wa amanun sareng keamanan lidzimmatina pikeun tatanggungan orang sadaya. Bahwa membaca salam itu merupakan kehormatan bagi agama kita dan perlindungan bagi keamanan kita. Qala parantos ngadawu saha Allahu ta'ala Allah ta'ala anu maha luhur. Allah telah berfirman wa idza huyitum sareng di mana-mana dibacakeun salam ka aranjeun kabeh sareng di mana-mana dibere aranjeun kabeh bitahiyatin kana uluk salam fahayu maka kudu uluk salam aranjeun kabeh ngajawab uluk salam aranjeun kabeh
bi ahsani kana anu leuwih alus min hatini mang salamna itu jalma au atawa rudduha kudu ngabalas anu satimpal anjeun kana uluk salamna. Apabila kita diberi salam, maka kita harus menjawab dengan salam yang lebih bagus daripada salam yang orang itu beri kepada kita atau setimpal. Seperti ada orang yang salam assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, maka itu fahayu bi ahsani minha, lebih baik. Atau setimpal seperti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah demikianlah hadirin, ini pelengkap hadis yang terlewat di bab yang ke-19. Alhamdulillah ada saudara kita yang ikut komen yang mengingatkan bahwa ada hadis yang terlewat. Terima kasih saudaraku. Jangan lupa like, share, subscribe-nya. Saya haturkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wallahu a'lam.